Kebon teh mani baralak pisan. Ieu euy karek agak sapotong euy. Tuluy da oge butuh ieu teh. Wah, ting piduikeun euy. Wan. Naon euy? Biasa ke kebon bae, bari ngasuluh. Baru boga kebon di dieu di dinya. Wah, tuh meureun. Sawah urang di Lebak di ditu tuh. Si ngoreng teh. Heeh, di ditu di handap. Oh, nu belah ditu. Heeh. Yo, Dek. Hah? Urang boga pare keur di ala tuh. Ek dijual, da butuh duit. Oh, ngajual pare nu itu anu keur di ek diala. Heeh. Atuh sok buat lah. Jadikeun aing geus teu boga batieun ya. Yo, menang 10 kintalun mah. Pana mah ayeuna sakintal teh 400.000 hargana. Jing. Pi batieun atuh nya. Ah, wani aing. 400. Atuh heuh pi batieunana mah. Sok lah DP-an we aing mah gope we DP-an. Nu sawarena mah sesana ke kana danakeun kirimkeun. Oh, heuh atuh nya. Ku aing ditawar tuh ya. Jadi mun aing menang saton mah 2 jutaan bari nya. Berarti encana ku aing 1,5 juta deui ditepkeun. Heeh. Cicing lah sabar. 1, 2, 3, 4, 500.000. Heeh. 1, 2, 3, 4, 5. Heeh. Banyak ngadanya. Nya, heeh, cing jantan batik kabina. Kek, tadi tuh nyamperkeun ya. Oh, oh. Ah, aing euy. Keur nyuluh oge euy, benang be milik mah heuti mana wae euy. Duh, mah aing meuli pare teh nya canda tak wae teh. Wan, euy. Ya, ai pare nu erek jalan teh nu ieu. Heeh, aya tuh di Allah tuh. Boga euy. Oh, bener kieu nya. Naon ieu teh? Hamun ya. Anu asli, percaya. Iwan ada. Percaya euy. Saksina. Gua kan kudu puguh euy. Kagak lupa oge. Asli pisan siga salat. Ini tipunya akan Nuhun mah inten eta. Abang tapi di kope ya. Oh, atuh urang erek kemandiran heula ka ditu nya. Sok. Tinggalin heula tuh ka ditu. Oh. Aing boga pimajen teh kieu ieu euy. Nu gawe aya geus tinggal cicing hungkul ucang-ucang. Ieu nulak cangkeng we. Ah, euy. Gua ruat tuh mang, sing benar. Lelet pisan gawe teh. Bari tula. Mana sih euy? Pun. Kemana mang? Biasa kamandoran ke dibuat tuh, ke diala, sekolahna. Mana dibuat? Kemana? Eta, Nengok pare urang di mana ieu mah? ngapain orang kumaha? Nengok pare urang ka dieu na keliling dibuat. Padu wae. Apa lain mana dia? Hah? Apa lain mana dia? Mau bedog da kumaha da? Oh, aing mah meuli. Beli ti saha? Di si Iwan. Iwan naon ih, wong boga hantu. Iwan mana? Iwan. Iwan Wawu. anu begang-begang teh cengkrang nih. Anu irungna juga tutut. Oh, nu urang pasir. Meureun aing teh nyaho. Da ngajual pare ka urang kabeh. Ah, ieu mah pare urang ieu mah. Lah nu bener. Bener. Ya. Geus puguh ieu mah tadi oge si ibuna aya. Heueuh cenah ieu soalna sok aku ngaku di dinya mah. Ih, lain ieu mah nu urang tuh. Buat lagi loba. Awas, rek pare awas. Awas. Pare aing anak wae. Pare aing di mana mah? Bung ang dirasa eta. Aing nu bogana si nu galakna. Pan eta anu bogana nya. Aduh, aing apa sih mah aing. Ngajual pare teh mah boro-boro bati ieu mah. Totos bontos ieu mah. Tuh, ini pada milihan acuh di dia urang. Oh, sok kantong milih pada pesen mah tuh. Lain mah di Shopee seueur tuh. Tuh, yang kena kersa kade. Tuh sawah gua. Oh, kan itu tuh sawah. Tuh, satu bukti mimiti di itu tuh, di satu untung dulu nepi ka ditu. Kabagian ente ka deuleuna. Habis ieu aing teu kada rumah. Sanes kitu ieu. Dia mah sawah, sanes juri. Ai si Iwan ka mana nya? Ngajarkeun cek di mah macana ke di sawah euy. Aing neangan kiri pu ieu mah. Santan tuh. Masih benar-benar santan. Wan, Hah? Nah, tasi mana sade? aing ngahaja wae neangan ente aing. Ek lagi duit.
Uing ka imah cekinung budak cenah keur ka sawah. Ari pek teh keur kieu. Garulis Euy, manana euy. Kamu ka pelet naon, Ceng? pelet Jepang. Ya. Dia sesat bae. Naon kita naon? Ngerti meureun? Oh iya. Wah, sia macam-macam ka aing. Bejakeun ku aing yang budakna. Naon iya. Moyok awas ya, bejakeun ku aing. Iya, geus kieu we atuh nama. Sok di dinya ya, tuluikeun ya. Tuh. Soknya. Atuh. Balik. Oh, tak itu. Gegeroh teh di imah di ditu tuh. Neng. Ya. Pangikuan mah ulah sok di kuping, sok ngawadul lobana. Nya, pastinya cenah, seueur sawahna tadi ge cenah nya. Seueur tetangkalana. Wadul sidana ge, bohong neng, mending ka AA. Masih kene single alma neng, lain. Tiga dua istri itu. Alhamdulillah neng, tegaduh. Bade nambih ya ge nya. Nambih deui. Maksudna teh bade ngamitian. Mah seueur mobil seueur ya. Pokona mah sawah lega, pokona mah nya. Di mana-mana pokona mah. Tinggal sanggem hungkul lah dua-duana. Insyaallah mah adil ka dua-duana ge. Tuh neng, sawah amat tinggal witan di ditu tuh. Nya, itu deui itu nya. Itu deui. Lega pokona mah. Sia kapanggih ku aing. Tingali. Aduh mak. Ade, nah keur naon mana? Keur kieu, aduh abi. Keur naon ini dia? Bari ieu aya. Awe digigir. Naon keur naon ini dia? Pamajikan mah tuker. Menian sapian pisan ieu mah geger sagala rupa. Bari sok gacong sagalan hakeun naon ade? Ampun mah. Ieu mah keur talen hungkul. Henteu naon ieu, ade mah bager. Bager ade mah teu macam-macam ieu henteu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sekali dua kali kalakuan kitu teh. Ampun mah, ampun. Pusing boga minantu kitu. Sia ada Iwan, pakeun bejakeun maneh. Sia awas sia ku aing sia. Ampun mah. Aduh. Ya. Aduh mah. Ampun mah. Ya mah, pasti bapak kek. Siap. Atas bang, ya kayak bayaran pasti bapaknya. Nuhun ya. Bang, abis hiji. Siap. Ada anu sobat kampung. Atas, Mang. Enak kiranya, Mang. Mang, bayarnya tuh, untuk bapaknya. Lima luhun. Bapak kabeh geuning Punten, tadi putra nyerak cilung, tadi dibayar. Cilung. Nah, budak beli cilung. Nuhun Kang, tadi nyerak ka cilung meser, nganjuk tadi 5.000-an. Sanes tadi 50.000-eun. Da nyerak teh dibayar ku bapak cenah. Anjir, nah 50.000-an. Si sama tamat beli cilung, beli 50.000-an. Lu kata ieu tuh Kang, tadi yang 5 anu meser teh. Nyebutan teh kayak ku bapak cenah. Bapak teh ieu. Anjir, 5-an. Panggan si Isan hungkul si Faisal mah eueuh. Si goblok nasa nyebutkeun bapak aing anak dengan hiji. Lu ka atuh Kang. Nuhun nuhun. Anjir, teu udah karu aing bayar cilung. Itu ya. Oloy. Yo, gue ikan bangga, awis mah dulu mah, iya hargana kudu mah 750 di toko mah, kamu dijual buku lah, dibeli mah ya. Bener ini dijual. Bener Made, Halus teh lemna. halus tuh yo mah, nah kak, anjir, iya aing helm anyar euy, di ngalom teh ieu mah aja. Sabaraha deh kurang tak? Kurang mana tuh lah. Cash brand mah. Oh, cepet bae cepet. Bae. Oh, jangan depok aing lo. Aing bukan doi penting, cuman penting aing nama halus. Aya euy. Susah geus mau 2000 nama kok jangan beli es. Nuhun. Oke. Lah Made. Nuhun. Helm murah, dia bawa halus deui. Aing milik teuing ku ayeuna.
Alah, nya helm aing ka mana? Kamu teh mah ditunda tuh dia ya. Made, kadio. Naon? Kadio segedong. Eta geuning jika helm aing ge nya. Helm di mana? Helm urang ieu mah geuning. Nya aya di mah ade budak kumanya. Naon dapat ieu urang helm menang meuli bieu pisan 100.000. Nah, helm didinya di mana didinya? Ah, mau aing mah helm aing. Nah, dari unggul aing mah. Daek kudu maling. Daek tuh. Embung, kembali mah. Ngos. Ah, pang aing menang meuli. Ah, ngos. Di mana aing? Awas. Ah, Halo, helm awit. Mali. Iya, kok salah. tuh aing teh apa? Jangan kamu aing, awas. Burit, aduh. Ah. Helm aing. Ay si Opik, aing berendes niku deui ka bobodo di bae. Aing sugan teh helm nu manehna dijual ka aing teh. Baru ku batur beureun diakukeun ku manehna. Setan apa yang merasuki Opik, aing pun bisa dipencet gitu jatah gitu.